warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aduy muhun. Urang ngadongeng deui kaum dangu sadayana. Dongeng hanca kamari nu dipasihan judul Lalampahan Si Kuncir. Kumaha tuh kaum dangu sadayana di siang ieu nu aya di daerah Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Cianjur, ka orang Bandung atunya, ka orang Purwakarta, ka orang Sukabumi, ka orang Sumedang atuh teu hilap ka kaum dangu sadayana nu aya di daerah Tegal Jawa Tengahnya. Geuleuh jamu ngadangkeun wae dongeng Sunda Mang Aduy ieu. Atuh teu hilap ka kaum dangu sadayana nu aya di luar negeri nya anu keur ngejar cita-cita demi keluarga cenanya. Nu aya di Arab Saudi, di Dubai, di Riyadh, di Damam nya, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, atuh cenah di Belanda cenanya sok mangga anu aya di Belanda wilujeng ngadangkeun wae dongeng Mang Aduy ieu nya. Mudah-mudahan kaum dangu sadayana teh dipasihan kasehatan jasmanina sareng rohanina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu sadayana, lalampahan si kuncirina seri anu ka-10 kamari teh dugi ka si Trogos Hideung keur ngobrol keur nyaritakeun manehna patelakna jeung si kuncir ka si Darmaji. Kumaha atuh kaum dangu sadayana carios salajengna teh? Mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktos urang kupikeun wae kumaha jojor carios lalampahan si kuncir ieu. Sok yuk. Kumaha pangersa basa eta teh keur patelakna jeung si kuncir teh? Kitu atuh pertanyaanana ti si Darmaji ka si Trogos Hideung. Trogos Hideung langsung wae maneh teh unggut-unggutan langsung bari ngajawab ka pertanyaanana si Darmaji. Kieu ya caritana mah. Dewek teh tadi nambah nganggap enteng ka si goblok eta si kuncir teh. Da manehna geus ngancurkeun karaman ajeg leuweung terus manehna teh ngagagakeun ieu dewek nyulikan parawan. Tah kusabab eta ilmu dewek teh can sampurna, da eta parawan teh ku si kuncir teh di tulungan. Tadi nama eta parawan teh hiji deui syaratna teh ameh jurus ajian dewek bisa sampurna. Tapi dewek teu mikir kadinya kudu mah dewek ulah waka nyanghareupan eta si kuncir. Da kumaha atuh dewek geus nafsu ningali si kuncir teh. Padahal mah lamun dewek ngahindar heula teh dinya keur si kuncir teh geus modar ayeuna ku dewek. Emang kunaon kitu pangersa? Dewek teh keur neuleuman ilmu sakembaran. Cirim dewek bisa jadi aya 2. Hiji awak dewek cirim Trogos Hideung serba hideung, nu hiji deui serba beureum. Tah keur dewek nyangharupan si kuncir, dewek teh nyoba eta kana ilmu. Tapi da salahna dewek tadina
anggap enteng kasih kuncir, jadina dewek nu hampir-hampiran leungit nyawa. Emang kumaha kitu eta ilmu teh, ilmu sakembaran teh pangarsa. Ilmu sakembaran teh lamun geus sampurna mah main mepakan cara gawena teh kieu. Eta ilmu sakembaran teh bisa jadi aya 2 jirim, nu hiji jirim tergos hideung nya nu hiji jirim tergos peureum. Lamun geus kaluar jirim tergos peureum eta musuh nyerangku ilmu pamungkasna gen bakalan malik eta ka awakna, sabab manha teu ningali si jirim anu aslina nyaeta si tergos hideung. Pas maehna nyerang ditahan ku si tergos peureum, anu jirim hijina nyaeta si tergos hideung langsung bisa mateni tidinya tanpa katinggali eta ku jelema. Wah, hebatnya pangarsa eta lamun ilmu lamun geus kayakeun secara sampurna atau ayeuna kumaha eta ilmuna pangarsa. Wah, sase deui atuh kurang dewek kudu di mimiti deui hayang bisa eta ilmu kos ieu yang sampurna mah berat. Ieuna syaratna eta gen muring syaratna geus tinggal hiji deui. Si goblok teh ngaganggu. Tapi emang eta masalah dewek sih, dewek teu mikir heula. Coba mun dewek mikir heula ngahindar ti patelakan eta. Meureun dewek ayeuna geus nguasai eta ilmu sakembaran teh. Kitu atuh caritanana tergos hideung ka si Darmaji. Atuh si Darmaji gen penasaran ka undang sadayana ngadenge eta ilmu sakembaran. Wah atuh pangarsa lamun cek kuring mah eta ilmu teh ieu deui we ulik deui ame bisa beunang ku sampurna. Dewek geus teu kuat kituna, cemaning dewek ayeuna mah henteu bisa kaluar ti beurang. Dewek teh henteu bisa kaluar ti beurang ayeuna mah, sabab lamun dewek kaluar beurang bisa tutung eta dewek ku sorot matahari teh. Nah, geuningan kitu kos anu ahengnya kos curi gitu ari kitu mah sia teh nganggap dewek curi. Sanes kitu pangarsa. Dewek kitu teh gara-gara eta ngayekeun ilmu sakembaran henteu sa kuasai sampurna tah kieu efekna. Sabab dewek eta kehalangan ku si kuncir teh ya. Lamun teu kehalangan ku si kuncir mah dewek geus bisa eta nguasai ilmu sakembaran teh. Tapi dewek ayeuna mah erek ngajarkeun, erek nurunkeun eta ilmu teh. Sugan we ku murid dewek mah bisa. Dewek mah geus teu kuat ku syarat-syaratna lain teu kuat, dewek geus teu bisa kaluar beurang. Lamun dewek geus bisa kaluar beurang mah wah dewek sanggup eta nguasai ilmu eta teh. Emang eta hayang bisa ilmu eta sabaraha poe kamu itu bangsa? Selama 40 poe. Tiap poe kudu nyulikan hiji parawan. Parawan eta teh
kudu di kenyot darahna beheungna nyampe ka beak tah gitu selama 40 poe kudu nyulikan parawan mah erek geulis erek goreng tengaruh ya penting mah parawan. Oh gitu pangarsa. Oh emang sia daek nguasai eta ilmu tapi berat euy ya lamun ku pangarsa di ajarkeun mah kuring daek lah. Bener atuh enem kitu ku dewek diajarkeun eta ilmu teu sakembaran teh ka sia tapi si laing sanggup syarat-syaratna teh naon pangarsa. Hiji anu penting mah si laing kudu nyulikan awewe parawan tapi ku si laing diculikanana teu bisa ku batur selama 40 poe berarti sapoe teh hiji parawan. Eta mah parawan ek nu goreng ek nu geulis ya tengaruh ya penting parawan we. Sanggup bangsa sanggup. Mulai isukan sia ku dewek diangkat jadi murid pribadi dewek. Atuh kaum dangu sadayana geus kitu mah langsungan wae duanana teh kimenot si Darmaji jeung Bah Aju teh jeung si Trogosideng langsung ngarobolkeun nu sejen. Singkat cerita kaum dangu sadayana peuting teh geus kaganti ku beurang atuh dipadumukanana si Trogosideng teh manis sepi jempling. Isuk-isuk atuh si Darmaji teh nyiap-nyiap kendahar rencang bapana. Da kusabab kaum dangu sadayana kadaharan mah didinyakeun mani loba. Aneh cenah ajak si Darmaji teh. Walaupun tempat eta jauh ka mana jauh ka ditu jeung ka dieu tapi kuda dahareun mah teu kakuranganan. Hari kimenut kaum dangu sadayana mahena mah langsung wae cenah ngalaan cai jang mandina eta si Bah Ajud kusabab si Bah Ajud encan sembuh total cenah. Kitu atuh kaum dangu sadayana di isuk eta teh. Atuh anu si Bah Ajud Darmaji teu kaget kusabab eta si Trogosideng teh geus ngomong peuting manehna mah henteu bisa liar ti beurang. Tapi nu jadi kakagetna kan tiluan atuh ka mana eta cirimna si Trogosideng teh. Bah kamana nya eta ari si Trogosideng teh nya cenah emang penting manehna ngomong geus manehna mah teu bisa kaluar ti beurang cenah tapi kuring ngapingin bah di mana atuh ari awakna teh nya jirimna teh. Waduh abah teu nyaho ari kitu mah teuing ka mana da manehna teu carita secara detail euy. Jeung abah bingung ya awak abah jadi kieu dan aya peuting mah perasaan teh jak ayeuna mah meni leuleus kieu deui wae. Kunaon atuh nya? Meureun bah eta mah efekna ieu efekna eta si Ki Geheng ka abah teh meureun ayeuna karek karasana. Tapi kan si peuting geus dieun ku kuring si Trogosideng
tak penting mah awak teh untuk kunanaon ya teh. Atuh bah tenan naon aing situ yang penting abah kanyawan geus salamet. Henteu kasiksa kos puting pisan teuing beurnya ai puting katinggalnya teh dilulus teh abah. Eta si kegeheng mun hebat kitu nya bah. Oh dewek teu ngarti ya teh. Cenah ka baheula mah ki guru teh ngomongkeun si kegeheng teh geus binasa kuleungeun manehna. Emang eta bah ki kegeheng teh aslina teh saha bah? Oh eta ki kegeheng teh mainna teh jawara anu geus pilih tanding, mainna teh boga ilmu pupul bayu, tapi tah anu ilmu nahaun anu suku dewek bisa rapet kana taneuh teh, kanu ditincak teh bisa rapet, teng ilmu nahaun eta dewek karek nyaho eta ilmu teh. Da baheula mah bejana teu boga ilmu kos kitu eta si kegeheng teh. Nya abah, ai maksudna mah eta kegeheng teh saha? Eta kegeheng teh sabenerna mah lanceuk sapaguruanna si Trogos Hideung eta teh. Cuman teuing kumaha da si Trogos Hideung teh nyaritakeun masalah anu sabenerna. Maehna teh henteu cocok we cenah jeung si kegeheng teh. Padahal mah duanana teh kajahatan mane maraceh kacida, tapi teuing kunaon eta bisa patelak kitunya. Meureun hayang bisa ieu we meureun cenah. Hayang bisa menguasai secara sorangan cenah. Oh gitu bah. Atuh bah ari kitu mah kuring arek diangkat jadi muridna pribadi cenah eta ku si guru Trogos Hideung teh bah. Sok wae abah mah nya tujuan, tapi ingat maneh ulah ngilupas manehna cenah ceuk pejama maneh teh sok sawenang-wenang nyagen boga ilmu luhur, tapi ingat maneh ulah sok nyapelekeun musuh. Tah keur peuting maneh ngadenge meureun. Ceuk abah mah eta teh lantaran manehna teh matak eleh teh kusabab nyapelekeun musuh eta teh. Heueuh bah. Amat abah kuring di ieu lah di rekepan. Sok atuh ayeuna mah jik maneh latihan we heula. Lila maneh teh teu ningali latihan. Gitu. Atuh kaum dangu sadayana pas keur kitu teh ngadeng. Anu tiluan teh aya nu ngomong, tapi eueuh cirimna. Dan maji giru trah maneh keur latihan sorot matahari kumaneh kuasai. Pan maneh geus bisa lain eta sorot matahari teh sok maneh kudu ngaluarkeun ilmu sing pulpulna eta tanaga pulkeun. Kitu atuh omonganana anu kadenge ku si Darmaji teh. Atuh si Darmaji gen maena teh kageteun kusabab eta si Trogos Hideung teh aya suarana tapi eueuh cirimna. Ngadenge kitu Pak Haju teh langsung wae merintah kelet panonna atuh si Darmaji dikelet ku Pak Haju teh maena geus nyaho deui
langsung wae main teh keluar di imah eta, main teh langsung latihan mani katinggalina teh nu semangat pisan gitu atuh kaum dangu sadayana cariosna si Darmaji teh poe ganti poe, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan si Darmaji teh dikocapkeun geus bisa nguasai eta ilmu sakembaran. Coba Darmaji diputing ieu maneh kudu ngetes eta ilmu teh. Da kusabab cek dewek mah maning geus sampurna eta nguasai ilmu sakembaran teh. Gitu atuh panitahna terus hideung ka si Darmaji. Iya, nah suara dewek teh jadi kieu. Darmaji, duk, liru. Ayo dewek teh jadi kieu. Tah eta teh ilmu anu geus asup ka awak si laing Darmaji, sok usarkeun eta batin maneh katenggorokan maneh eta angka suara teh bakal biasa deui. Atuh si Darmaji ngadenge pemerintah kitu ti guruna langsung wae mah teh musirkeun pikiranana langsung dipusirkeun kana tenggorokanana. Atuh teu musiri lah maena teh geus bentar deui langsung maena teh ngomong, wah tadi kok suara kuring jadi kitunya Ki Guru. Eta maneh geus bisa menguasai ilmu sakembaran namun kitu mah coba sok tes. Atuh kaum dangu sadayana langsung wae si Darmaji teh musirkeun eta jurus sorot matahari. Da kusabab ilmu sakembaran mah tuluyanana ti jurus sorot matahari. Main teh langsung masang kuda-kuda ditujukeun ka hiji batu anu gede. Langsung main teh langsung wae langsung awak si Darmaji teh ngageter. Tapi waktosna seep. Heuleuh kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui carios lalampahan si kunciri sim kuring mangaduy nyuhunkeun dihapunten pilih dongeng mangaduy ieu seueur pisan kakiranganana. Atuh kaum dangu sadayana nu teu can subscribe mangga diantos subscribe-na ku mangaduy etang-etang panyemangat ka mangaduy keur nganu ngadongengna. Atuh kaum dangu sadayana anu resep ka dongeng mangaduy sok wae anu bade komen tapi sebatkeun komen teh nya misalna teh namanya si anu ti anu gitu. Insyaallah kumangaduy ti carios salajengna bakalan disapa lah nya kumangaduy. Atur nuhun. Atuh mangaduy amit mungkuran